Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. La tarfa'anna ulah ngalaporkeun saenyana anjeun ayuhal muridu he murid ila ghairihi kasalianti Allah hajatan kana hiji pangabutuh ay fakotan tegesna pangabutuh awana zilatan atawa balai nazalat anu turun nazilah bika ka anjeun aela tatawajah tegesna ulah madepkeun anjeun bizawaliha dina ngaleungitkeunana hajat ila ghairihi kasalianti Allah wa tatlubu sareng menta anjeun minhu ti ghair ayar pa'a kana yen ngaleungitkeun ghair ha kana hajat anka ti anjeun fa inna tilkal faqota maka saestuna itu pangabutuh awi nazilata atawa balai anu turun huwa eta ari Allah muriduha eta anu ngadatangkeun kana faqoh alaika ka anjeun ay munziluha tegesna anu nurunkeun faqoh bika ka anjeun fa kaifa yarfa'u atuh kumaha ngaleungitkeun saha ghairuhu salianti Allah ma kana perkara kana anu bukti saha huwa Gusti Allah lahu kana ma wadian eta anu neundeun id huwa karana ari Allah al-ghalibu eta anu ngalindih atanapi anu meunang aladzi anu layaglibu anu teu ngalindih hu kana ladzi naon syai'un hiji perkara wa aidon sareng deui man ari jalma ari saha jalma layastati'u anu teu kaduga man ayar fa'a kana yen ngaleungitkeun man hajatan kana hiji pangabutuh an nafsihi tina awakna man idan nazalat di mana-mana turun ieu hajat bihi ka man fa kaifa yastati'u maka kumaha kawasa man ayakuna kana yen bukti man laha kana hajat an ghairihi tisalianti man rafi'an eta anu ngaleungitkeun ay payastahilu tegesna atuh mustahil naon zalika itu rafi'an li thubuti ajzihi karana apesna man wadhabihi sareng tegesna apesna man wahasiluhu sareng ari kesimpulanna man teh teteh man layastati teh analil marfu'i eta saestuna eta tetepikeun jalma anu dilaporan saha ilaihi al hawa ija aya pirang-pirang pangabutuh lam ya tawasul anu henteu nepi marfu ilaiha kana hawaij walau kana sareng sanajan bukti marfu ilaih malikan eta raja wala syaka sareng teu aya ragu eta tetep teu aya karaguan eta tetep ana nafsahu kana saestuna awakna marfu ilaih ahabbu eta leuwih dipikaresep ilaihi mungguh marfu ilaih min ghairihi tibatan salianti marfu ilaih falau kana mangkalamun bukti lahu eta tetep pikeun marfu ilaih
naon kudrotun kawasa an naf'i ghairihi ala naf'i ghairihi kana mere manfaat kasalianti marfu ilaih lana pa'atah yakin bisa mere manfaat marfu ilaih nafsahu kana diri na marfu ilaih palazimatuh tetep naon ajzuhu apasna marfu ilaih an naf'i ghairihi tina mere manfaat salianti marfu ilaih idma ba'dal ajzi karana ari perkara anu tetep dina sabada apes nafsi tina mere manfaat kana awakna pribadi ajzun eta apes payakunu atuh bukti min kilatil akli eta tetep tina saeutikna akal naon ta'alluquka cumantelna anjeun biman kajalma huwa anu ari man muhtajun eta anu mikabutuh misluka pantar anjeun makalah nusanis ilam tuhsin lamun teu ngaluskeun anjeun dzannaka kana sangkaan anjeun bihi ka Allah li ajli husni wasfihi karana arah-arah alusna sifatan Allah ai li ajli ma tegesna karana arah-arah perkara huwa ari Allah alaihi eta tetep kana ma minan nuuti buktina pirang-pirang sifat asaniyati anu luhur wasipati jeung tegesna pirang-pirang sifat al aliyati anu luhur fa inaman karena saestuna zat kana anu bukti man mutasifan eta anu kasipatan biasna sifati kupang luhur-luhurna pirang-pirang sifat layas duru eta henteu bijil minhu ti man naon ilal jamilu kecuali perkara anu alus siaman sumawona liman pikeun jalma dzanna anu nyangka man bihi ka Allah al jamila kana anu alus pahasin maka kudu ngaluskeun anjeun dzannaka kana sangkaan anjeun bihi ka Allah liwujudi muamalatihi karana ayakna nyambut gawe na Allah nyambut gawe teh padambalan Allah ma'aka sarta anjeun min isbagi ni'ami buktina nyampurna keunana pirang-pirang nikmat wasumulil fadli sareng ngurungna nugraha wal kurmi sareng bageuran pahal awada maka henteu ngabiasakeun kaka anjeun ngabiasakeun Allah kaka anjeun ila husnan kecuali kana alus wahal asda sareng henteu ngadatangkeun Allah ilai kaka anjeun illa minanan kecuali pirang-pirang nikmat aini aman tegesna pirang-pirang nikmat wasyaro sareng isyarah musonib bidzalika ku itu ilam tuhsin ila ananasa kana saestuna manusa fi husni dzanni dina alusangka ala kismaini eta netepan kana dua bagian khosotin tegesna jalma alim jalma pinter wa amatin sareng jalma bodoh pal khosotu ta'ari jalma alim hasanu eta ngaluskeun khoso adzanna kana sangkaan bihi ka Allah lima karana perkara huwa anu ari Allah alaihi eta tetep netepan eman minanu uti buktina pirang-pirang sifat asaniyati anu luhur wasifati sareng tegesna pirang-pirang sifat al aliyati anu luhur wal amatu sareng ari jalma anu bodoh
hasanu eta ngaluskeun amah adzonna kana sangkaan bihi ka Allah lima karana perkara hum anu ari amah fihi eta tetep dina ma min subughin ni'ami buktina sampurnana pirang-pirang nikmat wa syumulil fadli sareng ngurungna nugraha wal kurmi sareng bageuran wa tapawutu sareng ari beda-bedana sareng ari beda-bedana bainal maqamaini sareng ari silih bedaanana bainal maqamaini di antara dua maqam zahirun eta anu zahir fakanahu atuh kaya musonib qala eta ngadawuh musonib yang bagi mesti laka pikeun anjeun ayyuhal muridu he murid antuh sina naon antuh sina yen ngaluskeun anjeun dhonnaka kana sangkaan anjeun bihi ka Allah mutlakon barina mutlak fi isolil manafi'i dina nepikeun pirang-pirang manfaat wadaf il madori sareng nolakna pirang-pirang kamadaratan wa adamil iltifati sareng henteu ngalirik li goirihi kasalianti Allah failam takdir tah lamun teu kawasa anjeun ala husni dzanni kana alus sangka alladzi anu huwa nuari ladzi maqamul khosoti eta martabat jalma alim jalma nu pinter patalabas maka kudu tumandang anjeun bimaqamil amati kana martabat jalma bodoh wa husnudzoni sareng ari husnudzon alus sangka bihi ka Allah liwas bihi karena sifatan Allah karena sifatna Allah yuntiju eta bakal ngabuahkeun husnudzon laka ka anjeun mahabbatahu kana cinta ka Allah wasihatal i'timadi sareng kana sahna nyarande wat tawakkuli sareng tawakal alaihi ka Allah wa husnudzoni sareng ari alusna sangkaan bihi ka Allah alus sangka bihi ka Allah liwujudi muamalatihi karana ayana nyambut gawena Allah padamelan tanapi padamelan Allah ma'aka sarta anjeun yuntiju eta bakal ngabuahkeun husnudzon laka pikeun anjeun syukra nikmatihi kana nyukuran kana nikmat Allah wa tasyawupa sareng kana nyongsrong liwurudi fadlihi kana datangna nugraha Allah wa rahmatihi sareng rahmatna Allah wallahu alam.